Di antara anu loba akalna hewan mah kancil. Eta kancil teh sanajan detik tapi akalna nya nama di luar nalar. Boro-boro sasa mau ge eleh. Nah, saeutik deui kula sok dongeng kancil teh. Aya hiji hewan rajana ngaranna rajana kan maung. Ta eta maung teh ngadaharan hewan nu sejen bae akhirna hewan-hewan musyawarah. Cek hewan-hewan teh urang ieu unggal poe di daharan bae ngan ngadaharna ngacak. Kuari mah kieu bae lah, urang suguhan bae sapoe hiji sapoe hiji sapoe hiji. Abeh teu ngacak. Ku ayana sakitu engke kurang dikocok saha nu kaluar eta dibagikeun, eta nu kaluar eta dibikeun. Setuju teu? Setuju. Musyawarah jeung maung. Kuari mah barang daharna ulah ngacak. Kami geus ngayakeun permusyawaratan. Jadi tiap-tiap poe kami dikocok eta nu kaluar jadi santapan ente sebagai raja di leuweung ieu. Setuju? Ya aing geus musyawarah mah cek mau enggak masalah. Enggak masalah, kami mah nu penting aya dahareun. Kitu bae geus. Sapoe blek embe dikeun. Alhamdulillah cek mau. Poe esuk blek aya deui kotok. Pan leutik atuh kaluarna kotok. Oh iya geus masalah geus. Kotok. Isuk de Persib blek aduh leutik deui wae cek cenah. Ieu nu kaluar. Berdasarkan permusyawarahan seperti ieu. Oh iya geus masalah. Begitu dak isukna eneng, ieu mah rada gede ya. Cek cenah. Mantep. Sebeuh ieu mah. Barang hari kaopat blek kancil. Kancil mana ieu kena giliran. Oh, no problem. Cek kancil tuh siap bae cek kana tuh jatuh. Urang mah geus nasib beureunan. Waduh mantap jasa. Meureun kancilna ngaji nyahokan nasib sagala eta. Siap. Datang. Waalaikumsalam. Kancil jeung. Mana jadi santapan pa ieu? Ngan hampura cek ngana. Kunaon? Aya nu ngahina ka ente. Ngahina. Satu nu ngahinana. Kancil kene kamari ngomong jeung kaula. Lah, raja siga di raja-raja kos kitu bae ge dihormat. Maning urang bunuh. Cak mau mana kancilna? Aya di ditu. Nu bener sia. Hayu ku kula dituduhkeun. Hayu. Daripada ngadahal kula mendingan itu heula cek jalan teangan. Engke lamun kapangi itu hakan kula ge hakan. Jadi dua poe ieu. Ieu mantep oge pikiran sia. Oh tuh kula teh ya. Ayo geus moal kudu ngarugikeun cek nya. Ayo tuh, ayo hayang babari cek nya teh kula numpak di luhur. Ayo boleh geus. Naik nya di luhur singa. Ya cek kancil eleh sia ku aing. Tuh mau nggak ditumpakan baik ku kancil mah. Kemana ya? Kaler, kenca. Kemana ya? Katuhu. Kemana ya? Lurus. Nyana orang kerenangan sumur. Kancil teh asana belah ditu aya sumur tah cek kan. Terus kenca, aduh oh lurus. Ingat nya aya sumur. Di mana ya? Tah setik deui. Barang setik deui. Ah, iya. Tuh ceknya nanti neuleuh kacaipan di jero tuh kancilna tuh padahal mah bayangan nu di luhur teu antapara deui eta si maung teh ngubruskeun maneh blek maksudna ngudag eta kancil mah ngaluncat blek podar sia bener bae ka jero bae atuh maung cek kancil teh atuh aing dilawan saeta kos kitu urang jadi kiai kudu jadi kancil. Jadi ustad kudu jadi kancil, ulah bisa dibawa ku calon bururah lah. Eta mah kiai murahan nu kos kitu mah tuh. Ulah duitna mah cokot bae man milu ulah. Kiai bloon mah kos kitu. Urang hayukeun kepala desa lantaran desa ge mun eueuh nu mingpin cilaka. Sebab dina kitab Ihya kudu aya pemimpin sekup RT, sekup RW, sekup desa, sekup kecamatan, sekup kabupaten, sekup negara. Eueuh pamimpin doraka kabehan ngan carana hiji ulah ngagunakeun duit. Sebab duit anu disawerkeun haram nyawerna haram narimana. Sebagai kiai ngadoakeun mana nu terbaik etalah nu jang mimpin. Adapun nyana mere andai kata merena leutik ulah ditarima. Saruana teh kiai bloon. Ulah ditarima haram. Nya
kuat apa henteu